Siapa sing leutkeun oding konten teh. Bare tomat kieu teh nya. Wan kieu teh dagang bakso ikan. Gang bakso ikan lah. Di taman. Di Taman Surawisesa guys si oding teh bare tomat dagang bakso ikan. Melaan ku aing dianterkeun heula ka kawali daerah cenah. Tuluy mangkal di taman. Balik di teang kumananya sap? Yang digusur na motor. Tah. Keur dagang bakso ikan teh sia mah lamun aya awewe teh nek meuli teh pepereundeuyan kalah nyumput si goblok ngetemna teh lain di nu rame. Kalah kan yang tempatna teh di nu tiiseun si kunyuk mah. Naon maksud sia? Aduh, Eta pertama milu kontenna kumaha, Bang? Hayang konten teh. Mimitina teh tadi na mung-mung wae era. Aing teh mun teh salame si oding teh. Mimitinyeun konten teh ku aing teh. Aing teh ngabandring. Si lompatan. Ada yo. Cok aing. Naon? Cok aing kieu. Kieu cek aing teh tah. Naon? Cenah kalakan ge. Kalah ke manukna we hiber. Manuk cek aing teh keher sia ulah ibur. Eta mimiti konten si oding pertama. Tadina dagang bakso ikan. Alhamdulillah ayeuna mah actingna is the best pertahan ka oding sia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Urang teh minimal dina media teh loba dulur intina. Jadi urang lamun karya urang geus alus mah insyaallah batur ge resepeun.